Oke, 3, 2. Action. Jelas dia. Alah, Sakman. Sini ngapain mantap mah. Ayo ga urang di dieu bae. Neong naon. Aska, beranda TikTok. Pinu ku video Palestina. Oh, sarua pai. Ngasenek na Facebook. Aya. Kerdi perangan Palestina ku budak Israel. Serius neng mah. Elebe Palestina. Nyerang ka budak urang. Serius amat aing mah. Ngadoa bae pai. Mudah-mudahan ulah terjadi. Dunia ieu enggos tere kiamat pai. Persiapan bae. Amal kebaikan mah. Ajka. Ceng. Ulan. Cokotkeun baju, Ceng. Capek amat teh. Terus di mana gitu, Kak? Gua aing kasih Palestina ngilu perang. Aku mah tuh ngajak. Deuk naon ngajakan budak leutik hayang ka bom. Atau yang nonton bae. Boro-boro nonton dia. Beledak deui bom. Teka deuleu ku dia aing ge balong kieu tuh bekas serepet bom. Panawak nama teh ajur. Koloon dia, hayang kitu awak aing ajur. Ulah ka itu. Woi, nganta baju dia, Mam. Kasarepet bom aing jid di Palestina. Woi, lain awak mah jeung nu beunang. Koloon dia. Nu beunang bajuna doang. Mau darah aing beunang awak nama Sakmat. Dia bisa gitu mang, ngilu perang. Dia mah. Teu kadeuleu ku dia awak aing aya keneh. Eta ieu deui dina kelet kunaon bolong. Kabedil ieu mah jid. Berarti teu pae. Atuh moal pae aing jid nu keunana ge bajuna doang. Hagi bang ka ditu deui. Deuk naon dia ngajakan ka ditu deui hayang pae dia. Arek nonton bae mah. Boro-boro nonton dia beledak deui bom. Atuh di luhur lah. Na kapal nontonna. Ya, doang kolot bae ngomongna. Atuh bakal kolot lah aing ge. Hayu Mang. Hayu ka mana jeung dia? Ka Palestina ayu. Keun pae dia kabum di ditu. Pae di ditu mah dia syahid. Embung lah aing. Ayo bajuna. Hampurannya Mang. Ya. Aji tangguhan. Urang doakeun bae dulur urang nu di Palestina. Sing dijantenkeun maotna husnul khotimah. Sing geura dimerdekakeun Palestina ku Gusti Allah. Amin. Kumaha teu karunyana ka budak Palestina bae. Batur teu salah teu naon, diboman ditembakan bae. Jeung deui loba budak leutik kalengitan kolotna, kalengitan keluargana gara-gara diboman ku Israel. Nya masjid-masjid geng sarajur diboman bae ku Israel. Bener. Sampai sakituna imah Allah diajurkeun. Astagfirullahaladzim. Ia keur nyeritakan masalah nu di Palestina. Emang aya naon gitu di Palestina? Di boman bae budak
Tapi bajuran doang anu beunang. Ente awak nama. Nyacing sakan. Gua kemarin maneh mah. Sabaratin lah, teu percaya mah. Oh sakan, jangan tinggalkan bae. Arek naon dia anak kilo ke Palestina. Arek naon bo, akaing ge kabum. Hooh, untung teu paeh. Anak naon dia ngadoakeun paeh. Hagerik urang tebak-tebakan deui. Ayo Kak, penasaran Allah hayang dalam Mang Muslim? Geus lain, nu kitu di deulewan. Bising mah Mang Muslim, beunang awakna. Ih, moal mungkin Mang Muslim aja kuat. Ayo urang ka mana tah? Ayo ge. Kenangan lah balik itu baju tas balik di Palestina lumayan pan. Kenang-kenangan di Palestina geus kabom. Untung aing teu paeh nganukul kaserepet bom doang. Lah, mau dipicun jadi kenelak tah jadi kenaon.